Samping gini dibengkutkeun luhureun pinareup. Ai buuk bari jeung galing muntang bari jeung kabasyahan meulit ning kana beuheung. Ai seuri geuning meuni kempot pipina teh. Eta budak diala-ala ku aing tiba heula kalah dikawin ku insinyur. Tepayo aing heureuy oge geus arele budak ngora ayeuna mah kudu ngagerung-gerung motor jeung mobil. Aing nempo aing datang makalah di jebengan. Bu eleh ku pelet Jepang. Aing ku kitu teh mah dewek oge mawas diri heuda aya jodohna meureun dewek oge. Nu goreng patut keur goreng patut. Tapi eta sepang hanyakakeun awewe geulis salakina goreng patut. Lain asa cangcaya aing mah eta awewe teh bogoheun atawa karena duit gitu. Ayeuna jeung pegek jeung sabutut. Buhuk beak pamajikanna geulis. Asa manglebarkeun. Nah, henteu ka dewek gitu. Ai dewek ngeunteug geuning leuwih goreng patut tibatan diomongkeun ku dewek. Tadi dia euy sing sadar hirup teh heueuh. Ayeuna dewek hidup di alam dunia heueuh kadenge cekolot ieu oge cenah sia teh moal lila. Saliwat tingali euy waktu nu langgeng gara ujug-ujug ku sia kade dina langgeng eta teh bisi langgeng dina panyiksana. Ya heula urang ayeuna poho kana pangbalikan linglung di alam dunia kan di akhirat kan bakal linglung. Pasti. Tuh. Nu mata kudu kanyahokeun ge alamat teh kiwari. Sidik geus dibere alamat di baheula ge innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alamat anu tepat. Aiko ngomong mah babari ngan dina pelaksanaanana loba nu linglung ka itu sabab kabedol teuing ku pangaruh dunya sedangkeun aya dunya teh pana akhirna lunglang lingling jadi we linglung piraku deui atuh dina zaman kiwari kitu salah kieu lain da bohongan diri urang sedek diajar tilawang ningal ka jalan sanes deui saha pijamaeunana nu daek kagereng roda sedangkeun kabeh oge kagareleng ieu teh ku roda alam. Kumaha sirina jelema ayeuna kabencet ku ekonomi itu salah kieu lain sangsara balangsak tega ngajual diri tuh nya loba nu gareulis mah euy loba di alun-alun aduh halus laur hade tangtung geulis bawa ngajadieun bawa ti kudrat pipi kempot lalenyang cangkeng ceking awak nus geulis deui jeung bageur ngajak es asal dibayar kira-kira nadae kanu kitu sia lamun dijieun pamajikan nu kitu
ditinggalkeun teh usaha ku dewek marana dia milu usaha dagang daging hata. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Urang aya ngawayang pamajikan di wayangan batur. Urang ngawayang golek pamajikan. Ambak dewek lamun kitu henteu. Nah, apa kita? Nah, da urusanana. Meureun mana kitu geus teu sukaeun ka dewek ulah disiksa karunya da anak batur. Anteurkeun ka indung bapana. Cenah keukeu asalna ge oh teu keukeu. Anteurkeun ulah jadi musuh. Ulah digogorengkeun atuh sugan boga salaki kanu sejen mah manehna teh baeur dongakeun ku urang mun teh mah kejadian model kitu ayeuna panayagan balikna beuh panayagan pamajikanna keur dikeukepan batur bray panto dibuka pamajikan keur ngungkuk atau diringkukan batur ulah dikade ulah dikukumaha bray panto tungguane sanyaringan tengah geus nyarari ka dieu kitu jalur kade bisik kena ka batur kena ka akang mah teu nanaon nyai meureun ka akang teh geus teu bogo pek kawin heula we ku akang dek diserahkeun heula pek ai bogo mah kitu bangsa eta hasil lamun geus kitu kan dewek meureun teu kuat kitu pangna dewek nyonyoren bedog teh meureun lain ada mulai jelema geus kitu hade nya elah arang langka teh dewek oge nu ngomongna piheung kuat kitu tah tak aya panayagan anu geus kitu teh nyaeta asepana naon sababna da pamajikanana saja bati goreng patut teh geuring ngomong aduh ampun diringkukan ku kucing kalau ibadat onaman lucu ya kitu ge aya batur mah jeung sia mah henteu tegablek pisan di Perum hegar mana hete euy desa hegar mana Cikancung Cicalengka Bandung pokana Bapak Fahruli Munar sareng Ibu Nining dina raraga nyepitan putrana CPB Munar cenah palai dipanghiburkeun ku akang saparakan cati rombongan Giri Harjatilu ayeuna hideung ieu parantos laksana Mang Epot Giri Harjatilu ngalaksanakeun kapalai ulah ditagih ku wargi ulah dipentak ku baraya urang pungkas ku Raja Pamunah dina wengi ieu kantun mulus panglus gembleng katus salamet ulah jadi tunggu sirung catang supan gantar kakaitan anu awon sing jadi sirung teh anu baris mangfaat dunya raul akhirat bae nya amin amin tuh ibadah itu cu ibadah nya naon ibadahna nu mayarna nu kagungan maksad anu menikmati loba jadi bebas ditonton ku sadayana jadi ngawalatrakeun paningali jeung pangdangu secara teu langsung ieu Bapak Hajat teh ikut eta mukakeun lapangan kerja dina peuting ieu sabaraha urang boga bati dagang tina kupat tahu dina bandrek baso martabak tuh nya itu sabaraha urang deui anu peuring ieu amprok jodoh mun bae sanajan jodohna 3 jam oge eta mah urusanana itu panayagan Sinen berenang isuk-isuk nampi gaji ti eta diantarkeun ka imah euy duitna di bank keneh
asal jauh lah we kangen udah anu jauh oge wayahnya we nama diantar duit na beak kabeh dewek tiheula ce. Saya tak tidak pamu dan kitu teh urang jongor. Terus duitnya dilebihkeun kabeh ka indung budak. Teu bugu we kapake meuli sabun. Sabun gede-gede teuing euy. meuli sabun 10 juta. Kitu tah. Inohong terarepang ieu Pamakmun Taib, Pak Ujang Ruhimat, Pak Ruhama, Teh Iis, Bapak Letkol CPM Rahim, alhamdulillah. Pak RW Teguh Yudana, Pak Roni, Pak Ramlan, Pak Romli, Pak Muhtar, Ibu Imas Maria, Ibu Imas Mintarsi. Aduh, ampun teuing. Kesangka tepang dina wengi ieu sang Saddam Hussein. Beli jauh-jauh je. Urang Cikasungka mah, urang Tanjung Laya, urang Cidulumpang, urang Lengo, urang Biru, urang Sayang, urang Cihanyir, jeung urang Cikuya, urang balik isuk urang sararea. Alhamdulillah dina wengi ieu kagunturan madu kaurugan menyan putih nyaeta dulur-dulur akang waktu akang di Perancis pangeus 3 kali di Perancis teh ayeuna dararatang nyusul ka dieu hayangnya holemur dewe nya tuh derek Philip Mogen nya bonjour selamat malam bahasa Perancis teh nya bari migrasi segede Philippe, I'm sorry, je ne sais pas encore parler français. Tu parles bien français. Yeah. Comment ça va? Et toi? Ça va et toi? Comment ça va? Ça va? Ça va. Non, ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Yeah. What? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Astrajinga. Et toi? Je m'appelle Asep. Asep. Philippe, goblok itu sih. Dicek siapa yang gerong. Baik, datang kartiun, lumayan. Aduh. Aduh. Yo, Philip, please, nangtung. Tuh, dengar dia tadi kehete. Iya. Besi gaduh radio Philip tak ya kusur. Philip karena. Can you speak Indonesian? Sedikit. Sedikit. Ya, yeah, thank you. Geus boga pamajikan si Acan. Salah aing nanyana. Aduh. Aduh. Selamat malam. Selamat malam. Iya, selamat malam. Kak, you like here? Yes. Yes. Oh, gimana keadaan di Perancis sekarang? Tidak ikut-ikutan ikut perang ke Irak? No. Good. Jangan sampai seperti W. Bush. No, ya. Yeah. No, ya. Yeah. Good. No perang, no. No. Yeah. No, ini perang itu bahasa Inggris saya bacaan, bro. Thank you, Philip. Thank you. Yeah. Please sit down. Yeah. And one again. Remik, Mr. Stephen.
Salut mon amour. Please, nanto. Aduh, bonjour. Bonsoir Chacun. Ya, comment ça va? Pak. Baik. Ya, baik-baik saja ya. Can you song? One song? Yes. nyanyi Prancis. Nyanyi Francis. Song. Pros. You can? Yeah, try. Ya, silakan. Kembang gadung. Oke, tepakna. Dans une vieille caisse en bois qui vient de Samoa, je vais faire un fromage. Après quoi je trouverai une fille à aimer qui partout me suivra. Riche de tout cet argent brillant sur l'océan, nous irons, nous laisserons la grande boîte traîner dans les étoiles, tout du monde. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Nous irons dans les pays où l'or est pierreries cachées dans les galions. Attendre les grands enfants qui ont le soir couchant des rêves d'évasion. Et nous irons dans ces îles où pour parler de filles et d'amour, on met des chapeaux de lune et des manteaux de plumes en velours. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Tant mieux si la route est longue, je ferai le tour du monde. Lavé par les océans, décoiffé par les vents, brûlé par le soleil. Un beau jour nous rentrerons les yeux pleins de visions, les lèvres à coups de sel. Notre poids m'apportera du poivre, du tabac, je sais quoi. Nous rentrerons dans la ville avec cette tranquille. Thank you. Alah. Asa jadi nugelo ay. Thank you, Mr. Stephen. Merci buku. Anu bieu hartina? Hah? Kalau bulan bisa ngomong, tak itu hartina. Dalam munsi lain ngarti karena harti nu bieu ngambek. Cek hati nu bieu cek nyanyi. Eta panayagan sinen si goreng teh goreng patut. Turunan monyet kolot. Odoh modal. Ampun. Iya. Thank you, merci beaucoup. Bahasa Perancis mah nuhun teh merci. Merci beaucoup. Ai buku teh banyak. Terima kasih banyak. Alah. Rumah tangga aya mobil merek merci itu terima kasih ngaliwat. Bonjour. Bonjour teh selamat siang, selamat pagi. Jadi itu mah kan sakali we. Beda jeung Inggris pan. Good afternoon, good night. Pokoknya di Inggris di Perancis mah dua we berang penting. Lamun ti berang teh ka sore oge bapak teh bonjour. Lamun bonjour. Lamun wortel teh kerot. Lamun selamat pagi wortel. Lamun selamat pagi wortel teh bujur kerot. Serius ya bapak itu ngerti. Kemudian anak sidawala ada teh euy. Da irungna sarua monyok. Thank you Philip. Thank you Stephen. Iya. Alah. Nah, sekarang Apa? dans tradisional Sundanese.
pencaksilat. You want to see? Yes. Ya, urang nganuhunkeun heula ka Bapak Camat liwat stafna, Bapak Peneliti Kebudayaan, Bapak Dandrami, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT. Nuhun ku widina mantena ieu teh sanggejerak di dieu nya. Urang doakeun nu nongton nu ditonton nu hajat.